Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi dalam rancangan panitia perpisahan kelas 8 SMP Negeri Salapan Bogor tahun ajaran 2018-2020 ucapan selamat ke sadaya siswa kelas 8 mutus ngaringsekeun pendidikan di jenjang SMP. Nuka hiji hayu urang panjatkeun puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sabab sareng rahmatna urang sadaya tiasa marilu dina dinten mencerah ieu. Kita acara ieu hayu urang ucapkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan abdi ngabacakan susunan acara dinten ieu. Nu kahiji nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an jeung saditilawah. Nu kadua sambutan dari kepala sekolah SMP Negeri Salapan Bogor sareng peresmian acara perpisahan kelas 8 SMP Negeri Salapan Bogor tahun ajaran 2018-2020. Nyata biasara di perwakilan kelas 8, keempat nyata acara hiburan, muka 5 pembagian medali kepada siswa-siswi kelas 8, muka 6 sesi foto sasarangan. 3. Hayu urang lanjut ke acara nuka hiji nyata pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah ku Ananda Maulidani jeung Ananda Alia Afrida. Dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa uttaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasallaha fa'anasahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat 18-19. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Maulidani jeung Ananda Alia Afrida terus ngabacakan ayat suci Al-Qur'an sareng sari tilawah. Acara selanjutnya yaitu sambutan di kepala sekolah SMP Negeri Salapan Kota Bogor. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mendengarkan kehadiran Tuhan Anu Maha Esa sareng rahmatna urang tiasa ngariung di dieu tempat dalam rangka perpisahan kelas 8 SMP Negeri Salapan Kota Bogor. Salawat serta salam urang curahkeun ka junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Idina bicara ieu abdi ucapkeun selamat jalan ka murid-murid SMP Negeri Salapan kelas 8 nuret ngalanjutkan pendidikan di jenjang melalui luhur. Parantos sambutan ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang panjatkan puji syukur ka Gusti Allah sabab atas diberi nikmat jeung sehat sehingga bisa datang ke acara perpisahan dia. Abdi di dia ngawakilkeun ti kelas salapat bade ngucapkeun hatur nuhun ka guru sadayana sabab atas mere ilmu nu mangpaat jeung hampura dili aya kalepatan salama diajar ku guru sadayana. Sakitu ti abdi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun panandaikan sakiti geus ngabacakeun diantarana. Lanjut ke acara hiburan. Muka ini nyaeta nyanyi lagu daerah ku Ananda Nabila Kirana waktu dan tempat. Abdi disilahkan. Mesaknya pungut jauh awang-awang bebek tenjang-jang bangun ayah kainkan sukuna sejeng nalu maaf mega di benar sahaan bisa sukuna tenang tandang letang kaya benisana ketika kasih bisa sama kaya kan silat manuk dadali manuk panggagana terlambat sakti Indonesia jaya manuk dadali pakai acaranya besok hiji ukun sakadana bisa uyuna cara kiring-kiring silih-pikannya ada Inggris bela hati manuk dadali silok anaknya jasa Tiga. Terpujilah wahai engkau ibu bapa namamu akan selalu hidup dalam sanubariku semua
pembagian medali. Siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri Salaman dulu. Akhirnya orang nyampe di akhir acara. Setelah serah dulu, jadi orang sadaya mengucap syukur atas Gusti Allah karena mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin.